5, 4, 3, 2, 1. Dia mau muter ke bawah ke mana, ini rame kayaknya itu di mana? Kota Bandung, Mumun. Oh. Junet, ngomong yang naik itu naon? Oh, Bandung. Nah, akhirnya Bandung bisa ditaikkan. Kan di lembur mah di dasar lah ditaikkan. Ah, ini mah di TK kamu gitu. Ditekan pisan. Ayo atuh Junet mau yang naik itu. Ayo tuh. Oh, gitu. Ayo tuh. Tadi. Ayo tuh. Ayo tuh. Ayo tuh. Hasil wae corona tuh baru dulu itu daripada kieuman capeknya panasnya hanaan ada kieuhan heula we di alun-alun bukan we aya nu nyangut aduh panas samananya tukang kelapa muda teh jigana enak seger kieu mah lumayan dila oge nya di kieu kesel oge soalnya kadang ulah tuh aya nu ieu Ayo tuh.
dieu nya. Nah, mun teh kata Bandung teh di dieu, kata Bandung teh. Ya namanya kata Bandung teh. Lu mobil. Junet urang mah Junet mau ngajak momentum Junet saminggu sakali atau saminggu 2 kali atau kan itu jadi momentum teu lieur jalan wae lotek kan mun bosan. Jalan wae lotek. Ngomong siap selalu. Junet meni romantis kamu mah. Salakin endah di kota Bandung ayeuna asal lawas tilawas tadi itu nina katanya asa apa itu si Mumun yang si Junet tadi itu disamperkeun buah-buah keur bobogohan Junet sakakarang bukan Junet teh mah itu baru saya apa Oh, haus. Mumun geuning aya di dieu mana we teh icalan lote gini aya ibu Julaina menawi teh saha sedikit teh jalan nu tadi nama meureun lamun cemumun dagang lotek mah atuh bisa lotek meureun ka ditu sugan teh mumun teh ka dieu nuju jalan-jalan heula mumun teh sok urang ngobrol heula di dieu ngobrol saya di dieu we hese amna pendek ngajeun lamun kagajel mah kasusukan Junet bobogohan wae di dieu teh Kebaga abi. mana kabogohan bisa ke mana? Iya, kebaga abi mah. Sik ke mana? Berpose. Au. Bunda saya mah hese lamun kadinya makan pendek, kurang pindah we yuk ka ditu. Junet pindah we ka ditu. Hayu atuh urang. Ya, di ditu Ade, busru. Ya usah aja. Cuma make asal wae. Perasaan mah cing berasa telepon kupuri sugan we. Bener babaturan. Geuning cemumun aya di dieu pantesan digedor-gedor teh meuni saranepi. Aya di alun-alun abdi teh kade nagih ieu teh ka cemumun teh. Aya Cetita. Aya naon Cetita di dieu? Emang kamu teh keur naon di dieu nya Cetita sedikit abi pernah kinceu mumun di dieu sedikit keur bobogohan jeung si Junet teh arek naon cigara mah. Teh mah arek dagang lotek beureunan. Sanes kitu ieu Julaina. Abi teh dia diajak jalan. Ada mesti ngahindaran eta ngahindaran hutang boa. Nya ngahindaran hutang. Saeutik. Daripada kieu mah mending ngariung hayang diuk heula capek halaman. Ya geus atuh mending diuk daripada mikiran hutang si Mumun da geus pupus si Mumun mah da mau mayar hutang. Da hutang boro-boro hutang gede hutang leutik ge si eta mah hayang diuk heula capek. Ngeur mikiran hutang. Kalapa Mumun ieu teh na di kampung Buntar hasil urang meuli cai. Oh ya, ya kita imbau aja sekarang Pak. Ya. Selamat siang Bu. Pak. Ya selamat siang. Ini kenapa ini nggak pakai masker gimana ini? Kan kita berteman Pak, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa kali Pak. Jaraknya juga saling ini apa? Coba masker bawa masker nggak? Bawa. Kenapa nggak dipakai? Lupa. Lupa. Silakan jaga jarak dulu ini. Emang harus selalu jaga jarak Pak di Bandung juga Iya, ini kan sama. halaman terbuka. Iya. Ini kan saling berdesakan ini juga menimbulkan apa? Dampak juga corona. Silakan dijaga jarak aja dulu. Ya. Maskernya kamu dipakai. Maaf ya Pak ya. Ibu Bapak dari mana ini? Dari kampung Bapak. Dari Garut Pak. Kita kan dari Garut. Kan di Garut juga sama Bu, Pak, dampaknya corona ya. Coba di Kota Bandung juga sekarang lagi digalakkan pakai masker juga. Silakan pakai jaga jarak. Ya makasih ya Pak ya. Bapak pakai masker bayar nggak Pak? Ya enggak dong, beli sendiri. Kirain harus bayar. Kirain dikasih. Saya dikasih. Pakai maskernya dipakai. Makasih ya Pak. Ya. Jaga jarak ya. Iya. Ya. Turun makasih. Ya. Aduh, kayak naon ya warga abi aya di dia ya di alun-alun. Aduh, jigana perlu diselidiki ya. Gara-gara riung di dia jigana ya. Kurang sabarkeun.
Geningan ayat cemumun anu sok isaran lotek teh nya. Aduh, damang cemumun. Ya Pak RW, alhamdulillah damang. Lain abdi pada Tomaros. Aya naon ieu meuni nuju amang alun-alun Bandung. Sidiknya eta ge tadi teh abdi teh pernah sareng cemumun marawati calon lotek aya ari pek teh kalabobogohan jeung si Junet. Pernah jeung Cetita nagih hutang ka cemumun gerak kalahanan gede hutang teu mayar-mayar kumaha ngerakeun. Marawi teh kumpul di DT nuju nuju arisan, aris horek teh teu ceuk ge bade beser lotek. Pohon. Oh. Pas ninggal nuju bobogohan sareng Junet. Cetita aya itu Cetita nuju naon Cetita? Mohon Pak RW, abi teh ke kadieu teh di udah ku Bang Emo, jantan we si Junet ngajak amang kadieu. Tos di dia bari nyumputan gitu cari tanamnya Junet. Ya, mohon. Geningan masih kena aya Bang Emok di dieu teh. Padahal mah eta teh menurut abdi mah Bang Emok teh kuduna mah diberantas. Soalna ngaberatkeun kanu jadi masyarakat. Eta teh Bang Emok teh kumargi naon? Eta teh ibu-ibu Bang Emok teh bungana gede. Ibu-ibu lamun bisa mah tong ngarinjem duit ka Bang Emok. Atau ari butuh kumaha nya mun? Ayeuna datang boroning mun tukang lotek bet ABG ieu pengusaha donat endolita nginjem Bang Emok hayang eta hayang boga usaha donat endolita teh kan modalna di mana aya? Tina Bang Emok eta teh coba. Ayeuna mun Bang Emok teh aya kumaha abdi? Kabang hese ngiridit motor hese kumaha atuh da? Ya aya nama mumpung aya Pak RW di wilayahnya, kumaha Bang Emok teh lamun kitu mah diberantas gitu Pak RW. Tapi diberantas oge atuh Pak RW upami diberantas oge cenah aya sosialisasina keur kita rakyat kecil komo ieu tukang lotek. Kan minimal ti RT aya penyuluhan keuangan buat kita ya, minimal ada operasi ke simpan pinjam gitu. Eta RW kumaha teh Kumaha? Ieu mumun lagi gede hutang kumaha? Ieu kan dana pendolita di mana modalna? Sok. Tah, pokoknya aya usulan ti ibu-ibu. Insya Allah, ku abdi penginten disampaikan deui ka Palurah sareng Pak Camat. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana kanggo modal terutama ka Cemumun, kanggo modal saran lotek. Insya Allah simpuring gurumbuk sareng Palurah Pak Camat bade ngadamel hiji usaha nyaeta koperasi kanggo masihan pinjaman modal usaha kanggo Cemumun, oge kanggo Endolita nya donat teh anu raos. Ya, atur nuhun atuh Pak RW ari kitu mah nya. Terus aya nama urang kali kala di dieu urang alalu. Geningan. Aya geningan aya koe naon teh? Aya mah kue panjang we Panjang, khusus. aduh. Buatan mumun Resepnya nya. para ranyangkeungan alit gitu. Aduh. Pak RW mah kayak nu ageng wae ari na naon. Atuh Cemumun lah. Ageng cuma yang ageng walit. Naon Cemumun? Jangan hayang. Itu mah mumpung di Bandung, orang naik bandros ya, ayeuna mah ya hayang ngajaran naik bandros. Ayo Pak RW, Ayo barwe, nyali. Cararik. Nah, beungpeung di Bandung nya. gitu Pak RW, mumpung. Oh iya teh Bandung mah. Mohon urang jalan-jalannya. Menirawa aja mendingan bandros. ramenya di kota teh beda jeung di kampung mah nya. Pak RW kita ke mana wae, Pak RW Urilingan sekota Bandung. Kamana wae barwe teh. Awan bencana.